Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Mia Resmiati di kelas 8 bade nyaritakeun deui nopel Miang ka Bandung. Dina nopel Miang ka Bandung aya budak nu ngaranna Kondi. Kondi nyaeta budak lembur ti Pagar Ageng Kabupaten Tasikmalaya. Kira-kira tabuh 5 Kondi geus anyeceuleu na mobil arek miang ka Bandung sabari ngajagaan kios beas nu Mang Mahmud. Tabuh 8 mobilna geus cunduk ka Pasar Ciroyom. Harita keneh muatanana dibongkar ku tukang kuli. Mang Mahmud nuduhkeun tempat ka si Kondi nyaeta di luhur kios, kira-kira ukuran kiosna teh 8 meter pasagi. Si Kondi ungah ka tempat anu dituduhkeun ku Mang Mahmud. Nangkana mah lotengna ngandepek pisan. Si Kondi heran nyaksian kaayaan pasar anu di Ciroyom sakitu geus peuting ge kalah beuki rame beda jeung pasar di lembur manehna anu bukana ngan poe Senen jeung poe Jumat. Meunang 2 poe Mang Mahmud nu nguan kiosna bari mapatahan si Kondi dina prak-prakan ngalaksanakeun pancen lebah urusan setorna. Si Kondi teu dibere wewenang narima keur mah si Kondi mah enteng keneh kitu sabab lamun kudu nyekel duit toran mah sieun kitu kieu kangaranan nyekel duit teh. Loba pisan resikona. Aya deui anu ngalontarakeun si Kondi nyaeta dina urusan kana cai. Di dinya teh aya masjid lengkep jeung pamandian. Umumna ari kaasarkeun mah nu arek ka cai teh mani ngantai wayahna si Kondi kudu lila nungguan. Can samingu si Kondi geus boga kawawuhan. Nu pangheulana wawuh teh nyaeta para patungan jongko manehna mah geus lila maratuhna di Ciroyom teh. Pangna si Kondi gancang loma kanu duaan lantaran umurna sarua jeung si Kondi. Sakitu bae carita nopel Miang ka Bandung ti Sim Abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.